benernya da awak ieu mah teu keur naon dialus-alus ge bakal ditinggalkeun komo jelema pasea ku harta bakal ditinggalkeun dipaseakeun asa riweuh jelema teh heueuh nyebunya bab harta sok dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun nama ke jeung maseakeun perkara nu bakal ditinggalkeun atuh dijamret batur dipaok batur mangsa bodoh asal bisa we mawana nah ada urang moal ngadak-ngadak jadi jelema sangsara lamun jalma ngupingkeun ceramah kieu geblus kana hate suatu saat isuk bakal parbut warisan bakal ngelehan hepek we keun bae urang mah hakna ge aya hakna ge ai kumaneh teu ridho mah hepek we aman hirup kitu teh situ percaya nya mau dibaca alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi hirup asa kapuji lah mun asa teu akur-akur nu dibaca Allahu Akbar ada sombong dikukut pan Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung berarti aku yang Allah teh nu Maha Agung kasombongan tong dipiara bener kitu hirup sangsara entong asa jadi pangsangsarana bisa jadi Allah dek nyalametkeun ku kasangsaraan panu sangsara mah hayang masang togel teu bisa da teu geblek duit hayang meuli perkara nu haram teu becus da teu geblek duit tuh matak bijil weh filsafat nu beunghar teh miskin nu miskin teh beunghar ta urang telaahnya nu miskin teh beunghar nu beunghar teh miskin bandungan ku ibu nu miskin boga duit 10.000 dipenta 5.000 da dibikeun boga duit teh dengan 10.000 ge galetekan geus saminggu bari gali duit teh geus galing penta 5.000 keur nyumbang sugande cenah ieu teh rek aya pangaosan rutinan di masjid kanggo ieu cenah amplop ustad kitu tapi gak ngerahkeun aing mah amplop ustad di beja-beja iya cenah aya 10.000 ngan bagi dua bikeun 5.000 berarti 10.000 dibikeun 5.000 tinggal 5.000 boga harta 10.000 dibikeun 5.000 satengah na harta dibikeun